cenah akang hayang hiburan heula cenah lagu-lagu insyaallah nu namina ge hiblador hiburan lagu sareng bodor gitu nya atuh nepangkeun simkuring anu ngadeg di payuneun dina luhur panggung ieu nyaeta Asep Maulana Ajhar ya lah tong dipaparkeun kawenan sumangga nyangakeun hiblador prungkah
alhamdulillah. Aduh, hiji bubuka lagu dina magelarna lingkung seni calung modern ti Hiblador. Aturan wilujeng sumping anu namanya sumping dina daget ieu. Sakali ini wilujeng nyakseni dina pagelaran hiburan anu di anti-anti anu di atas-atas dina puncak acara kenaikan kelas di SDN 2 Cimerang. Ya alhamdulillah para pemuda natos katingali ibu-ibu natos seueur pisan murang kali na pokoknya ini berbayaksa berbayaksa di katukang-katukang kayak itu ya atuh teh hilap simkuring badeng haturkeun salam pangabaktos utawi nama KGK aparatur pemerintah belakangnya hilap teh aparatur pemerintah aparatur keamanan Bapak RT Bapak RW oke pami aya Pak Camat gitu ya satrasna oge teh hilap kangge Bapak Babin Katimas tanapi Bapak Babinsa satrasna Bapak Hansipna oge nya kapal ninin Mas sadayana nu hadir dina ieu tempat mugi naon nu diayakeun dina dangat ieu sing dipaparinan kalancaran sadayana nya sok mangga nu dipengker ka payun karunya nu dipengker pisan teh katingalieun sok ngampar nya Kang lan kunaon cara rempling gitu ulah sing Allah Kang kurang hiburan aya sabaraha hiji cenah Kang artis teh ari masalah artis makan si akang-akang di dieu bangunna teh rada himeng bengong ningali anu nararongton seueur pisan ieu teh sadayana penjuru daerah aya ieu di wilayah kecamatan nu ayana di Purabaya ya bisa aya wae anu ti Nyalindung aya katanya di Purabaya nya umum dan ya Jampang Tengah lagu gitu nak Kang Hiblador teh lain tadi mah artis Hiblador kelingkakna yuk eta mah pokona mah asal panggung kuat eta mah ya pasti komo deui ningali aya tukang dagang sepisan tukang dagang saya eta mah